pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos waos warung obrolan Sunda naon nu diobrolkeun rupa-rupa pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung obrolan Sunda. Sekedar geuy jika nama itu nya sakurang dipikir-pikir di jam 10 gunung masa ada hareun. Dah asik kumaha tinggal balik ka bolon. Dari gitu seni nah dina bulan puasa mah gitu. Jadi kadang-kalanya ya urang boga jamu teu neun teh. Buka. Datang teh baring-bing teu neun deui. Digunungkeun mah jan. Baso. Aya baso bener. Digunungkeun tapi geusina waktuna. Kadahar Boro-boro kadahar Pak. Kucai ge nya. Kucai ge pan kitu sakeun mah yang barahaan Pak. Ada nih air. Ada mah. Udah. Ada. Alhamdulillah. Ada di sini Bu. Pan aya Allahumma sholli Ada. Kurang doa. Assalamualaikum. Mau ingatkan parantos adat. Sabar aja. Iya. 7 8 urang. 8. Cair kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Memeh ulah tajir ulah adalah. Sampai Pimpin langsung langsung lah. Urang teh geus buka puasa, urang ngadoa heula. Bisa doana tuh, yuk. Urang babarengan. Udah kita bisa nonton kieu mah tuh. Bisa salah ke ucap terus salah. Pimpin lah kumaha cai. Aku di forum UMKM, aku pimpin. Atas kurang enak. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cai. Punten telat. Ieu baki mah ieu. Ayo pakai produk mana ieu? Anu Mang Acai. Iya. Cai mau kok ya teh? Sekolah. Tenang. Karena itu masa ketik kita mah. Bulan. Parantos dia gua tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mending ngadoser. Nikmatna puasa teh lah ieu. Alhamdulillah alamin. Di dia nikmatna puasa teh jang. Pelebah manggih. Saya dina waktu geus buka. Ngan pada teu jejek lamun teu upilna. Parantos ngalaleutna. Nyala. Apun pada ditarikan. Kumaha teh? Oh, bade kumaha maksudna? Pada digentos. Oh, say. Pada digentos. Alhamdulillah. Geus bergentos. Alhamdulillah. Diganti kunaon? Pada digentos. Digentos lah. Acan ke dia kos atuh. Nya tenang. Udah digentos lah. Upami tadi kadieun mayar langkung atuh. Disiplin. Jadi ieu mah cai heula. Cai lah. Ayo opieun. Ada gancang ya teh. Tuh, gerak teh. Itu kumaha cenah? Sok buru. Ieu teh ngonang muka bersama. Ya. Pan biasa lagi sok di review kudu sok dicokot di mana aneh cai heula Di alas cai lain gitu kudu apa tujuanna tuh naon jadi maklum lah mulanya yang harapan we hakan ieu hareup astagfirullah
Ampun, Gusti. Mangga ieu kayak joringkus ieu sok. Kayak joringkus teh nu kieu geuning ieu. Kayak joringkus ieu teh. Akan sejen aku naon ya. Bakti dipikir Akang kamu kan dia. kolot tadi mana can aya ka dieu? Itu buat apa? Tadi mah tuh. Acan, juga nama Acan. Aksan. Marah rasa. Takuni. Mana taklan? Eta kolot di mana? Hai kolot aja mana can aya ka dieu? Kolot. Kolot tadi gua ada pada tersayap. Eta buricak burinomat. Kayak di mana eta beterna? Opak dengan hiji. Mangga. Wah, nu gelo. Ieu naon eta? Kurin cak kurinung, gitu. Kopi naon lah. Teh kolot akang. Pokoknya mah kieu aya kopi heula. Jangan hiji. Nah tadi tuh berangkat mah teh lomba kan ngecan. Acan. Akut-akut. Ieu teh kayak joringkus buatan UMKM-nya. Iya teh. Ting buatan saha ieu teh 8.500 murah pisan dia ru. Segala aya jeung sida teh. Aya lagi. Sok kena bagi sida kopi heula ke tanah bari. Eta opak di Sulian. Alhamdulillah. Kemarin ranginang buricak burinong, ayeuna mah opak mah nu buricak burinong. Warna-warni. Bapak mah Asa ingat ke hayam negeri. Kali itu satu gini. Ngacai ngaran aku. Lain ngacai Ngerti itu. Sok. Apa nih kapital jadi nu ningali ngacai. Kita kumaha? Naon ieu? Cai. Cai atuh. Kamu pulang itu. Kumaha ieu cai? Kai mana kai? Cai. Apa natos tadi saya nama? Bawa di sumurna. Apa natos tadi saya nama? Ya, dokter, kata aku kopi jadi paling cai, jadi orang teh percuma. Ayo barang dah hati kudu make cai. Makan cai. Sumuhun, apa natos tadi saya nama? Dah benar lu hayang teh. Lah, Tukar teh hayang ku cai. oke nih. Oke. Bekal. Cai sok. Lah, cai na. Ya depan ke Bali. Itu. Ya di sana kami pangitan. Gusti, tambah dewa. Ya di sana kami pangitan. Entong. Cai cai kudu tukar. Nah, sok. Apaan ieu dah hati itu rek make cai. Cai sumuhun. Apa natos tadi? Ya ai barang tuang teh kedah aya cai, aya tuang nama. Sumuhun. Ya tuang heula. Engke cai aya di sumpi. Ah, cai yang penting bawa dia. Lah, ya di sana kami gua abdi. Hanya kupaya itulah nah ayo kami teuing. Sebelum bisa. Sok mari mah. Jadi mahal eta. Mas kopi nah. Aturan di mana? Pakai bilah-bilah kita. Tahu saya ngumpul heula. Nanti mantap oge. Kumaha? Jangan ngomong tadi. Iya, coba bilang ini. Cai. Mangga tah saya. Eta kan sarua buricak burino. Nah, Loh, sok. Cai. lepat, eta kereta lepat. Ini awalnya berdiri. Mana nih salah mana ada di mana? Udah eta punten Bapak. Enggak, alhamdulillah. Dan sampai bedak aturan kieu cai heula. Iya. Bakina bakan aduh. Da saat cai na ge Wuhan geuningan tadi bawa jeung sumur mah. Ayi, cai na ge Wuhan atuh aja bulan cai Wuhan terus ke bulan. Eta we cangkirna telat. Amin deui. Iya, baki tahun 2001. Tahun 2005. Lah. 2025. 2025 kan tacana ya? Ya canaya, kain saya ya. Ya. Semua mangga. Lain tadi mah we ngabuburit ke pasawan. Loba dokter praktek. Di mana? Oh, iya bener anu rek di Vaksin. Lain teh ngapana biasana aya di rumah sakit geuning mun praktek teh sok saleh make hordeng. Teh sukuna we unggul. Paling loba di pasar nu katingali sukuna unggul. Aya nu make sepatu bot, aya nu make sendal capit eta naonnya? Eta dokter sakit. Eta mah keur godin teteh. Godin. Teh naon? Godin teh. Gue di jelema buka di lain waktu di nunggu bukan puasa. Tah. Artinya apa jelema teh puasa eta teh dalam arti warung era bener. Itu Jika cemen. Tapi halus kene gitu masih kene aya ya mojangnya era. Aya kene rasa. Sugan wing dokter keur praktek. Kok katingali make aya nu make sepatu bot, nu make sendal capit. Asup teh aja. Hah? Asup teh da teu lama teh warung kangkoa. Yuk, takwa. Hah? Tahu. 4 tahun. Baheula make zaman Cina kan kangkoa teh. Tapi masih kene aya era teh nya tadi buat urang ulah sudon.
teh sudah Oh, cenah bulan puasa berangkat. Iya. Bisi anu saparin kan perjalanan jauh. Anu geuring. Anu geuring. Pan sabab di Islam aya ruksol. Ruksol saya Geuringanan. Jeung di ID Islam ya ku enak-enakna pawan. Ayeuna urang Baca mari dopi. ya siap. Ayeuna pan teu paluan, anu paluasa ieu nya. Anu saha. Kopi teh cair kabeh. Ieu teh loba barokah. Cek saha ayeuna susah. Bener ya. Lamun kudu dongengkeun we cek anu ngarti, cek anu apa ieu pamarentah. 65% ekonomi Indonesia teh ditunjang ku para pengusaha UMKM. Beres. Penting pisan yang UMKM teh. Terus. Ayeuna bieu Iya teh sadaya tuangan kayak banget ya pan. Kan tadi apa teh itu nu ngomong lah. mau payu di pasar. Kan Pak. Tarik teh, Pak Bos kayak bacot teh tadi. Ya, Pak Wawan. UMKM teh gini alhamdulillah barokahnya ayeuna di tiap kecamatan bukan aya forum UMKM Kabupaten Sumedang aya teh gerak apa gini ieu urang mah tadi di pasar teh di gerak Ya, setar. Alhamdulillah. Intina kieu. Ya teh kolak naon gini kan hamil teh. Intina kieu. produk di UMKM. Astagfirullahaladzim. Produk eta mah. Produk ada terus sesa. Gusti akan masuk ke Intina kieu nya dina mangsa yang sabaurit Bener. urang kudu bangkit. Urang nyebutkeun atuda. Ade. Ya atuda zaman Covid. Ulah. Kudu kumaha? Sanajan. Sok sanaos. Dina mangsa kieu urang masih bisa keneh ngirup. Lamun karena mah atau atuda mah bener. Wah bener, atuda bulan puasa aja bang lulus, naik barang gawe ge lulus, mana nejo ngeureunya. Pesimis. Jeung urang teh ulah ngabeungharkeun kaum kapitalis ye. Kapitalis teh naon, Pak? Kapitalis teh boga duit lah kitu. Oh. Nah, Kapitalis teh bandar cukup. Bandar cukup duit. duit. Main beunghar aya barang bangsa urang terus patali nukon anggar ukur nyata. Ari sugan teh kapitalis teh lamun urang usahakan lamun imah sok aya jeung kapitalis ngeunya. Minimalis. Anjir mah ka mana karep ieu mah. Tadi ngomong eta abang Tapi Pak Ustad kieu sim kuring dina waktu ayeuna degreg. Nah, Reus nama teh reus. luar biasa. Cicing Naon sabab dina bulan puasa ayeuna para pelaku UMKM justru aya keur semangat. Alhamdulillah. Di tiap kecamatan ayeuna bikin divisi kuliner. Hebat. Bikin bazar-bazar Ramadan. Festival Ramadan. Di Tanjung Sari luar biasa. Situ Raja luar biasa. Saya kawete kudu aja bawa. Jatinangor luar biasa. Jatinangor. Surya. Gabung Tanjung Kerta. Tidak banyak mengeluh tapi siap mengeluh. Alhamdulillah. Aya leuwihna di Surian mah. Naon? Da uing mah eta aya ulen bodas. Di lemurnya urang. Kejo bodas paling copa beureum atawa hidung ge geus luar biasa. Da eta buatan Surian mah. Aya ulen ge nawar. Aduh. Apa kreatif kan? Tak ieu. Kreatif inovatif dibutuhkeun. Seni teh. Bener. Bener butuh. Supaya Sok sanaja dina usum kieu pandemi jeung bulan puasa tapi urang masih berkreasi. Masih bisa kreasi. Tapi bos, ya sigana enak pisan ya. Coba. Lamun cobaan eta ku warna-warnina pake aya rasa hasem, aya rasa amis, Aya lada. Di jero daga ya sian. geus sinaon? Si kencus. Aya sama. Cik urang cobaan. Coba kira eta teu jago. Omat saya. Sok, lep. Lah, saya mah tong Eta bibir. Apalah bibir pangalah aja ngirup. Kita golek. Di mana itu yang kana di mana? Di Surya. Cacakan seeutik. Bangun namun loba. Lamun ngomong UMKM euy teh geus asa kitu eueuh ka Ibu Nurul euy wah dieu nya. Kan mesti kena pajak atuh. Kan nuju sibuk. sibuk. Anjeunna teh ayeuna teh kan meureun posisi di pasar. Jaga setan. Jaga setan. Ibu Nurul Teh. mesti kena koleha bapak. Sami di Wadina. UMKM. Wadina bapak. Butipa Bupati. Bupati. Kamana karo we ada leka ada salah nalih urang. Nah gitu tapi
Tapi pada abdi mah geus kebiasaan bulan puasa geus kucai. Akang mah saya teh gelas mah di mana? Tah, ieu gelas. Ieu gelas teh kada ieu teh hasil kreasi pelaku UMKM. Gelas. Da ieu. Aya gambaran. Gambarna ieu. Ieu kasep. Cek saha ieu gelas? Ieu teh kingwi konga cangkir awi bekong ngaranna. Lamun kitu kahati. Ieu teh konga cangkir awi bekong ngaranna. Ieu teh kreasi aya fotoan geus foto sambil kasep. Iya kita aja dia kasep dia foto ieu gambar ieu na kita juga Basudewa itu ada yang di. Tapi tong eleh ieu ge aya. Tong Aa cai nu ganteng oge aya. Menang saha ieu teh ieu? Menang Kang Ujang pengrajin bambu art. Di mana? Di mana kumaha naon teh digarap. Taya ada geus teh Pak. Kreatif sok jangan. Sok kowe jangan. Adongi kumaha ieu? Sok senang ka kieu. Naon bae? Baru buka Nya. di Kampung Caliwung, Desa Sindensari, Kecamatan Sukasari. Oh, Sukasari. Sukasari kayaknya. Ada nyisut dah. Nah, Ciliwung, bukan Ciliwung. Akang kayak abdi pangalukiskeun nya gelas. Naon bae rok tina awi teh cing nu digambar. Orang di alat musik, mebel, ketika pernah pergi. Eta ada drum biasa teh drum. Wah, Senok, garpu, aja dia tuh. tinu calung. Biasa. Engke mah teh abi mun teksennya. Ujang calung ujang awi Ujang awi bidang bambu. Ujang awi orang Sunda tuh Ujang awi. Hari mah pesen singkuk we nya. Lain. Asa ku jauh-jauh deui. Awi kana singkuk. Dan ulah pesen singkuk ka tukang awi mah. Gaya. Ulah mah isu ka mana wae. guru naon atuh? Guru naon? Gacok. bener Terus ya. kieu deui Pawan, ieu kaunikan abang rasa. Jadi kopi hasil ti alam. Komo aya di Sumedang teh loba pisan kopi. Ayo kopi gelis. Kopi gelis di Gunung Manglaya. Manglaya. Kopi cakrot, kopi karuhut di Manglaya masih kene hamparan Gunung Malaya eta teh kalau bi anu tidak cakalong. Ya. Teh cita rasa boga sok komo lamun ditinyuna dinu kiri kongna. Kiri kongna cangkir awi bekong ngaranna. Bekong we Ieu tinggali rasana geura ieu urang coba. Pasti meningkat. Waduh. Alhamdulillah. Nu anu matak nikmat di cangkir ieu sabaraha lain tinu awi jeung tinu kopi. Ya naon? Ieu pengaruh gambar ieu. Pengaruh aya gambar si ganteng alam. Jadi kieu benar ka aca ya. Ujang teh minangkana pionir. Bari kita dipecek Di Sumedang teh loba pengrajin awi teh baheula di situ aja sampaikeun ka ku Ecin nu tempat mah mancanegara. Ya, Pak Koko sapaan? Pak Koko sapaan eta teh naon calung maestro calung ayeuna kerja tah aya generasina jadi kieu ieu kahayang abdi makan abdi mah ieu pengrajin abdi teh loba nu nyieun beli penyeunang dijual ukur 20.000 kumaha carana ningkatkeun ekonomis tinu awi anu tadi nyieun bilik 2 lajur 3 lajur jadi ukur 20.000 kumaha carana tinu sateuteup jadi puluhan ribu malah ratusan ribu tah ieu mun Kang Ujang anu geus pionir jadi milokoan ningkatkeun naon nilai ekonomi ajena ya oh ya sabarna kieu nya di Situraja daerah Situraja Cikadut kan itu bener aya pengrajin bide ya. oh iya mana di Situraja fungsi itu disawung pakai bide di Situraja eta bisa dijual kudu ngajualna teh ya 150.000 abdi beli bener 150.000 tapi di pengrajinna sabaraha cing 13.000 tah 13.000 tah ieu teh ganyor teuing. Aduh. Wah, eta mah tuh. Jomplang aja mah. Nah, lamun kitu mah ulah rasa kitu tugas kurang ya. Bener. Tugas para kepala desa nya. Cing atuh bumdes tah gunakeun cing bener. Gunakeun nya. Ulah dilihat teu adil ieu mah nya pengrajin nu apa rute berjeng raheut kan. Tah ieu teh modelan Pawan bener. Secara pribadi Pak Abdi beli Tanjung Sari selaku gagah karena direktur oke
salaku di UMKM ieu Pak Abi pegiat tak abi teh hayang motong lahan teh eta. Jadi ti konsumen teh cik langsung di produsen paling gajor beneran aya UMKM dirinya anu sebagai reseller, fasilitator atau anu ngajualna. Jadi UMKM teh beneran diladangan ku ieu teh ka produsen teh. Model Kang ieu ti abi 60.000 sampai UMKM Ica 75. Nah, ke UMKM. Berarti berdaya kan nyeun teh. Nyeun teh entong kaya lamun teu ka BUMDes ya ka UMKM gawe bareng lah. Gawe bareng. Engke si pedagang teh ka BUMDes atau ka UMKM. Hei, Akang. Yang mun hayang nyeunuk ge ojo. Jadi kumaha ojo dipoto atau kumaha ieu carana? Itu kan repot. Oh gitu. Mahal mun mayar mah nya. Ya. Lain. Itu ada duit mah jadi era. Orang mayar tuh. Yo nyai yang puyung video tanggapan. Oke, pokoknya banget main di KB. Banget nu aya di KB pesenkeun Kakak Acai. Bayar Mas. Kakak Acai. Ngojang. Tapi kan ngojang ka aja ya oke anggar teh. Sami wae. Mayar lagi. Ye, Mayar ka haji. Rek pesen ka Abdi, rek pesen ka Ulang Suryan, rek pesen ka Kang Acai di UMKM bakal saya. Jadi itu Pak Kadeng yang mayak-mayak. Jadi teh kieu sebenarnya pawan abi teh matak teh ieu kurang berak. Kurang teh. Jadi mun kurang berak teh urang teh terlengkap. Kajina urang teh bari di bulan puasa ieu teh. Tanya urang gogojakan di dieu, tapi da di jelema teh mah itu geus teu bisa diinam. Teu bisa dibohongi. Dulu urang di Nusa Minggu 2 minggu itu pan aya nu ngajeun. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi ya, ayeuna urang sedulur ka hijina anu kakalek 12 poe benernya. Istilah tahu. Pun bojo ngantunkeun di Cikadu. Aya kalepatan mugi dihapunten keluarga Cikadu sadayana. Iya, Mudah-mudahan bojo dihapunten. Amin. Sadasana kata iman Islam kaduana karek bener minggu kamari. Bu Haji. Besok ruang yang beberapa juta. Iya, ku grup bawas harus dianggap indung ya. Malahan Pak Bu Abdi mah bener dianggap indung, dianggap dulur. Malahan manu wasilahna ayana waos teh salah sawios teh eta untuk badan yang di awal mikir ka sabaraha terjadi apakah pedak jeung pawannya ayeuna aya urang program asa was di dieu wasil mah jaelah abdi secara pribadi merenang urang rekeskeun urang-urang teh pan aya gogojakan sok teu lepas kitu heureuy jeung banyol jeung salah waktu aya mudah-mudahan Bu Haja Ela teh urang keluarga lagi urang di hampuranya oke Bu Haja Ela kali istilah pawawan Bu Ela teh sing ditapi iman Islam ku Allah di caang padangkeun di alam kuburna amin aktu ke panginten mun aya kalepatan itu sing di hampura lah urang-urang oke begitu urang geus doa urang teh sakedap deui urang teh pan surat maghrib geus maghrib teh urang kalau perlu urang tarawih ayeuna bener urang doakeun ku sareheula simkuring serta pribadi oke tim waos oke di Padepokan Basudewa sareng keluarga besar ti Anggrek Putih anu dipilih suku Ibu almarhum Bu Haja Ela Hayati urang doakeun we kusadayana summa ila arwahi khususon Ibu Haja Ela Tulan wa Ibu Eli Juwati saya dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana Allahumma ighfir lahu sesarangan Allahumma ighfir lahu warhamhum warhamni wa'fu anhum amin. Mudah-mudahan urang sadaya tim wawas sing pasien kegiatan urang tinggal keunana urang jurum doa ka Bu
ka anu perlu rantos kantunkeun sing ditampi ku Allah Subhanahu di tempat anu layak ku mantenan. Amin. Urang sadaya kakiatan sing majang sing palajang umur. Amin. Nu penting mah waos jaya.